Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, pendak sareng ibu dina materi wawancara. Dinten ayeuna ibu baris ngabahas perkawis wawancara. Panginten salami di SMP, hidup kantos diajar perkawis wawancara. Tah ayeuna ku ibu diemut tandeunya ari wawancara teh tina bahasa Inggris interview, asal kecap tina inter nu hartina antara atawa lolongkrang, jeung view nu hartina paniten atawa panempo. Wawancara bisa diartikeun kagiatan guneman atawa tanya jawab antara dua orang atawa leuwih sacara langsung antara nu ngawawancara atawa interviewer jeung nu diwawancara atawa narasumber atawa responden. Anapun udagan wawancara sawatara ahli komunikasi netelakeun yen wawancara teh mibanda udagan pikeun nu kahiji mastikeun bener henteuna kajadian atawa sok disebut oge kualitas fakta. Nu kadua nyangking pamandegan resmi ti narasumber. Nu katilu ngaguar pamanggih ahli sarta nu kaopat konfirmasi jeung babandingan data. Anapun hal anu kudu diestokeun dina wawancara nya tangtu wae nya ieu upama urang rek ngayakeun kagiatan aya sawatara hal nu kudu diestokeun. Di antawisna muguhkeun informasi nu rek dikumpulkeun. Terus nangtukeun saha nu rek diwawancara atawa narasumberna saha. Tuluy nangtukeun iraha jeung di mana rek diwawancara nya. Jadi orang kudu bisa nangtukeun kira-kira ya informasi nu rek dikumpulkeun teh naon wae. Tah tuluy narasumber anu tepat ngeunaan informasi ieu teh saha. Tah sarta ngawawancarana teh rek iraha jeung di mana. Tangtuna wae dina wawancara kudu aya angket wawancara nyaeta daftar pananya nu rek ditanyakeun. Biasana nyoko kana prinsip 5W hiji H. What, where, when, why, who, how. Lamun dina bahasa Sunda nama naon, di mana, iraha, kunaon, saha, kumaha. Ari dina wawancara mah hadena ngagunakeun bahasa Sunda nu marenahnya, jadi teu bisa ngagunakeun bahasa Sunda kasar. Soalna anu diwawancara atawa narasumber biasana jalmi-jalmi anu kudu dipihormat ku urang salaku jalmi nu rek ngawawancara. Sarta nu pamungkas nalika keur wawancara urang kudu nyatetkeun informasi penting anu ditepikeun ku narasumber. Tapi bakal leuwih hade upama direkam, difoto atawa disuting. Anapun tata krama wawancara, nu kahiji netral, nu kadua sopan. Nah habat kudu netral, hartina teu meunang nyawad atawa ngawada kana pamanggih narasumber. Nu ngawawancara mah pancena ge ngan ukur nyatetkeun, ngarekam atawa ngadokumentasikeun hasil wawancara. Sarta nu kadua sopan, hartina naon? Nyaeta dina perungna ngawawancara kudu nembongkeun pamulu anu someah, rengkap jeung paripolah nu tata krama. Sarta nyarita make basa Sunda anu luyu jeung tata krama. Salian ti eta hal nu kudu dilaksanakeun nalika wawancara nyaeta nyatetkeun jeung ngarekam. Ari nyatetkeun mah nya urang salaku pawawancara kudu nyatetkeun naon wae tina hasil wawancara. Pawawancara kudu nyiapkeun alat tulis keur nyatet informasi nu kacangking tina hasil wawancara. Sarta ngarekam nyaeta urang salaku pawawancara biasana ngarekam kagiatan wawancara make alat rekam baik secara audio atawa audio visual. Ari alat rekaman mah biasana keur ngadokumentasikeun kagiatan wawancara nepi ka sakabeh informasi wawancara teh bisa kacangking secara lengkap. Tah sapertos kitunya
Panginten perkawis wawancara mah kitu dah hidup oge kantos diajar salami di SMP. Upami aya nu teu ngartos tiasa ditaroskeun di kolom komentar atanapi tiasa nga-email atanapi di kolom sawala. Panginten sakitu hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.